ngopi baraya ya duh di sarengan ku Kang Tile. Ayeuna mah urang pasihan tangtangan we nya Kang Tile. Pan ari dina dongeng mah. Tantangan wae. Pan ari dina dongeng mah kitu abdi sok ngadangukeun kitu nya lah. Ayeuna mah urang pasihan tangtangan Kang Tile kumaha lamun dina ngagaya mawakeun gitu dina wayang golek tah. Kang Tile kumaha tah? Wayang golek. Maksada Nya kitu lamun mawakeun dina karakter wayang golek suara-suarana kumaha tah kitu Kang Tile. kumahanya? Da abdi mah sanes dalang atuh. Eta kitu eta non sabisana gitu lah. Lamun dina karakter tepan aya si buta gitu, si cepot tah gitu dina wayang teh mah. Kayak cobian. Sok mangga. Sampurasun. Rampes. Saha? Iya abdi. Oh, maneh. Sumuhun. Sok ka jero atuh. Nuhun. Aduh, menitari son keo nya. Da pamajikan dewek da eueuh keur ka pasar. Si Sinarion maneh atuh jijigan ka dieu, ari kaya naon euy? Kiyo ya teh. Kuring teh. Arek nagih janji anu kamari. Janji. Janji naon? Piraku geus poho deui. Janji naon maksudnya? Kapan kamari teh? Maneh ngomong. Cenah arek mayar hutang teh, poe Rebo. Ngan cenah lamun teu kabayar poe Rebo, engke bakal dibayar ku pamajikan maneh. Tah ayeuna mana pamajikan maneh? Ke. Deweka asa kurang ngarti ieu teh. Maksudna kumaha? Kapan heuh maneh rek mayar hutang? Cenah lamun teu kabayar poe Rebo, rek dibayar ku pamajikan maneh. Maksudna pamajikan dewek rek dibikeun ka si lain. Oh gitu. Lain kitu maksud deweka. Ulah sok jalir janji. Kapan kitu janjina oge? Lamun teu kabayar poe Rebo ku maneh, rek dibayar ku pamajikan maneh. Tapi lain ngandung harti pamajikan dewek dibikeun ka si lain. Terus Maksud deweka ke dibayarna ku pamajikan dewek. tuh geuning. Eta kitu. Rek dibayar ku pamajikan. Dan lah kuring oge sabab pamajikan maneh mah geulis. Keheulaan sia goblok. Piraku hutang sakitu rek dibayar ku pamajikan. Sok ulangi deui. Kamari maneh janji. Lamun hutang maneh teu kabayar poe Rebo, rek dibayar ku pamajikan maneh. Nah atuh ayeuna jalir janji. Udah sian atuh rek nyokot pamajikan dewek. Kapan janjina kitu? Maksud deweka kieu degekeun yeuh. Lamun teu kabayar ku dewek, jadi hutang dewek teh rek dipangmayarkeun ku pamajikan dewek. Lain ngandung harti pamajikan dewek dibikeun ka sia. Oh kitu. Goblok sia. Ayo naon? Ni dari wah. Gandeng lah, lasok bipiluan kana urusan batur. Ya udah gitu ay. Ini bagi hayang tu bulan. Alah, aya naon ieu teh? Aduh, abok aing. Ai aduh. Aduh. Sia teh geus nginum lain. Jangan aja gua lagi abok nih. Aduh. Ulu si goblok mabok oge sombong sia. Gandeng lah, lasok bibiluan kira-kira teu boga duit mah. Ini naon? Keuh nanya dia aya naon. Aduh kuring udah apa loy?
Hei 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 hei. Ada apa nih? Tosok gitu lah. Oh, aduh, sayanya baraya, aduh. Tah baraya kitu geuningnya lamun Kang Tile mawakeun wayang teh meureun gitu. Aturun Kang Tile nya. Sami.